Sampurasun para wargi sobat wasiat yang dikasih di dalam Yesus Kristus. Perkemisan tiasa tepang sareng simkuring dina acara panibis mana dina kanan itu PKB bahasa Sunda. Saat cacan urang ngawitan ngalenyepan piulang Gusti, mangga urang sadaya ngadangeus ka maneh. Gusti anu Maha Agung tur mulia, ia sipurnya dianjeun nyaangan sareng niatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarangan salawasna dilebet ku Yesus Kristus sing kuring ngadeus. Amin. Para wargi anu hemat ku Gusti Yesus Kristus, bahan lenyepan dina dinten ieu diaos dina renungan wasiat anu nyandak tema nuladan ka Allah. Dumasar tina kita perjanjian anyar nyaeta salat Efesus 5 ayat 11 dugi ka 14 sarta anu janten ayat 20 kacandak tina Efesus 5 ayat 1 anu kieu unggelna. Aranjeun parantos diangkeun putra jeung dipikaasih ku Allah. Jadi kudu nuladan ka manten. Para wargi wasiat dipikaasih dengan Yesus Kristus murang kali ramen niru paripola nu janten sepuh akan nabi indung bapana. Kumaha pribadi nu jadi murang kali gumantung kana cara nu janten sepuh ngadidik sareng nabina. Mun nu janten sepuhna kasar saha gaplok nu jadi anake bakal niru kalakuan kitu dina dirina. Beten deui sareng urang kali nu sadidikeuna dipiasih sareng dipieman kudu jadi kolotna tantu niru nuladan sifat-sifat anu pinuh kaasih ka sasana. Teget nama cara sikap dina ngadepan sareng mecahkeun pasoalan budak ini contoh kanu jadi kolotna dina hal anu geus dipigan. Rasul Paulus dina serat wacanana ka jemaah Efesus. Efesus ibarat murang kali anu dibikinyaan kedah nuladan dicontoh ka Allah. Dicontoh ka Allah dijanten tuladan hartina kedah hirup dina silih pikanana. Sapertos oge Kristus Yesus nu parantos ngubankeun dirina kanggo sadaya umat. Kedah upayakeun ngajauhan segala rupi kalakuan anu aib saraka tur omongan anu kotor. Teu pantes dikedahakeun. Kapungkur urang sadaya pernah ngalaman hirup poek. Ayeuna kedah jadi tuladan janten caang kapada sasama. Begituna niscaya urang sadaya janten umat dilebet kerajaan Allah. Dumasar kana kahirupan sadidikeun kadang kawis paripola urang anu kedahna mitonkeun iman ka Kristenan. Kalah sabalikna malah kagoda ngalakukeun pola nu teu adil. Ayeuna mah lantaran parantos janten umat Gusti mangga urang sadaya nembongkeun cara anu buahna nyaeta kahadian, keadilan sareng bebeneran di Gusti. Maka urang manehna haturun Gusti kana sadaya pangeling anjeun. Mugi simkuring sadaya tiasa hirup neladan micontoh sumanget mikaasih tur janten caang kapada sesama. Dilebet ku Yesus Kristus simkuring ngadeus. Amin. Wargi sobat wasiat dikasih dilebet ku Kristus dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu ulah lepat teras ngadukung kanal YouTube ieu cara like, subscribe sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi ku jalan kitu warta Injil tiasa ku urang bewarakeun sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan ka sadaya. Sampurasun.